Hah? Akhir ngalah cerita yang namanya rese Gusti teh. Yang panas gitu teh. Kita butuh cai ai. Herang kieu cai euy. Aing mah herang kieu euy. Hah? Alah, pakonan lagi nanti panik kena murah juga nama di situ. Aing bocah buka di situ. Balik kena mau ya. Tuh, dia pelakang darah ringkir ke halo doang, dila tadi cebot. Kayak cai ka beneran. Jam cebot. Oh no! Usahanya ya, pakai ada di karang iya. Nyebot lah. Mantap. Jadi kita kalah, kita halo doang. Sok lah dijaradi anu baruahan. Terus di sebor mah jiga nana teh. Saya lo baki lumayan itu kudu munjal tuh. Lalu si mah pepelakat yang marontok si cebor mah mohon pisan leh mau cai. Jadi lah. Geus lah. Ka cebor tunda di dia. Si siapa tunda di dia lah. Geus jongjon aya geus ka cebor mah. Jadi meureun aya di cebor mah mau kagaringan. Jongjon geus cebor mah. Geus sasarean ka imah lah. Cai aing saha nu mahekeun. Anjir, capek-capek mau cai ti lebak nu mahekeun. Teh sateuing jalmana. Aing suwe-suwe teuing poe ayeuna moal cai. Teh lamun kepanggih ku aing dieurat geura. Letik deui euy ngakutan kenteng. Aduh. Anjing, berat. Guys, balik deui beres. Guys, sekarang kajerok heula euy. Cai, ketinggalan di dieu lah. Oh, siga enakeun teh. Jawab. Cai, nanjak sakitu ieu meni capek mending kangos-ngosan. Aduh, kalua tadi aduh, sangkeun. Tuh, capek ieu neneangan kenteng. Ih, kabeneran dia loba kenteng. Hah? Ya kenteng bade di icang mah tah? Cai, kumaha jual ulah. Jual. Sok mang lah, bade diical. Paraha tuh kan? Di icangna. Sok, manawi abi hoyong terang harjana. Lah mang, diborongkeun kasih mang mah harga dulu 500.000 lah. Sok, buru, duitan ayeuna. Hah? 500? Nawar tuh mang, ulah mahal tuh 500 mah. 200 we nya, nawarnya. Keur butuh ye. Nya, nawarnya. Mang, kumaha jual ulah lumayan. Dikeun. Sok lah tuh mang. Duitan ayeuna lah, sok buru. Ah, gitu atuh kabalan teh geus di duitan ku mamang ayeuna lah. 200 nya. Sok Ya, lah. dulu 200. Ya. Sok ulah ieu da mamang keur butuh ya. Sok hitunglah duitna. Sok hitunglah. 1, 2, 3, 4. Dibawaan ku mamang ayeuna. Geus. Geus nya, bisa dibawaannya. Hah, bisa dibawaan. Lumayan kenteng loba benangku 200 meuli di toko mah teh sabaraha langsung dibawaan we lah. Ayeuna ge roda aya. Bawaan di teh nepi kana itu lah, pake. Bawaan aja bisa. Semoga sedih we lah. Terlihat ya. Balik kana teh. Mau jadi Geus ieu lah, dari cantik mah.
Heh, kenteng abi balik ke mana kan? Ada di Unya kan? Tinggal kumaha? Posisi peser tadi aya jadi. Peser di mana? Bukan ada 200, ada di Unya aya ge. Iya mah abi, tadi kayak ngunjangan abi di payun. Oh, mau akang ya teh? Uhun. Atau abi tadi katipu? Aya akang bisa ka saha tadi? Aku duaan tadi di dieu. Saha abi mah terang, da tadi gitu aya jalmi di dieu mah. Atuh kumaha urusan akang? Akang mah katipu. Atau kumaha abi katipu duit atau ka mana ke abi? Nya entos eta mah pilarere ku akang, da eta mah kenteng abi. Kumaha tuh jeung boda kita asa kitu-kituna. Terus beresan deui Kang Putan. Diberesan deui. Uhun ka ditukeun deui kenteng abi. Gede geus loba di ditu di hujan kitu. Ulah, kenteng abi eta mah tekenging. Ya bisa tuh lain akang mah. Akang mah katipu, tadi duaan panginten. Duit tangan zaman urangnya. Uhun. Bisa tuh Beresan beresan deui. deui. Aduh, kenteng aing. Duit eueuh jebading gawe capek ya panas kieu. Geus. Sok akang mah Kemana zaman tadinya? Oh no. Keluar. Aduh, anjing kenteng aya mawaan. Dasar. Cari lumayan bagus nangguin euy. Aduh. Sabatus emang mau bawa bro. Ya. Mang, nah eta kunaon motor didorong na mogok. Lain, dijual. Dijual, Mang. Dijual Nur. Nah, dijual padah didorong mangsugan mogok, Mang. Lain mogok. Pada hoy aing teu bisa naik kanan ada jangkung ge mah Nur. Oh, gitu. Ari teh motor saha dijual sabaraha, Mang? Hayang 225 Nur ieu teh motor teh. Gitu di. Wah, ini aya 225 mah, tapi tawar dewe saeutik, Mang. Tawar 25 nawe lah hilangkeun. Jadi 2. Mang, ieu ngarah jadi geus ulah 225 geus we. 22 we nya aing nawar 500. Gatuh Nur lah duitan we sok. Sok geus jadi ku aing dibeli ieu Mang nya. Aing nomor dana Mamang angker biasa. Biasa. Cing, Nur jadi jalan-jalan euy. Geus Mang jadinya motor ku aing dibelinya 22. Aing nomor dana Mamang angker keneh. Angger aya. Cing ku aing. Belilah ku aing geus lah. Anjir, jalan-jalan jadi majikan mah. Nah, aing original mah dis. Ayeuna wae. Ieu, tah. Eleh aing Tah. Geus bener. 22 jutanya tah nya. Geus jadinya. Deal. Nampi ieu barangna dengan kantornya. Siap. Selamat tinggal cek we ku Mamang. Siap. Ya bisa aing ka imah ya. Heeh. Ya. Sok lah aing di dewe nongkrong. Hah? Nongkrong Woi, lo. Moal lah. Layar. Tuh Mang layak tuh nah. Tadi kentang. Mana, Bang? Geus jadi motor mah. Heeh. Ge ditransferkeun duitna kurang ka maneh. Heeh. Sabaraha? Aya tuh meureun. Biasa we 20. Nah, 20. Tuh, aing hayang salawe. Da geus jadi, Riz. Aduh. Aing bareng geus dijual, ai 20, Riz, ai. Aduh, aing kudu nombokan atuh, Riz. Aing minta uang dengar tadi nama. Kalau kan dirugi gitu mah aing mah nyao. Aduh, salawe cek urang teh syukur-syukur leuwih. Lah, mun urang 20 mah hayang tuh teh salawe, cek urang teh salawe ye di malam mingguan. Aduh, aing mang dayat kumaha teh kala rugi. Aing kudu nombokan atuh rek kieu.